Bos, hadenya Kang Sule kemari kawin, ngundang artis eta mah loba duit. Men mana geus apal ayeuna nu tukang sate nu anyar? Anu hargana 30 juta. Wah, ini mah mah teuing nu gelo. Teu percaya mana? Tuh. Da didurukna jeung roda-rodana anjing. percaya orang mau lewat petasan tapi kan ka 250 juta melewih. Lomba-lomba teh aja kan ada. Dari dulu lah aing mah di pom bensin ke Belendung kan dia sabaraha. Bos, nyem duit lah aing buka duit. Dia nyaman duit wae, kanal kulit banget dasar. Tuh alus, kana kulit banget mah. Ya, Coba lamun kulit banget orang ipis, sekali si banget, beak. Ya. Orang teh tebakan. Sebutkeun sato yang ena 25.000. Ena 25.000. Bebek berarti sabaraha? 2, 3. Beloy meri hiji euy. Entog kuya eueuh. Taluk aing mah lieur. Bebek goreng. Nah, bebek goreng teh Hargana 25.000 di sebelah. Orang tadi pulang ti ondangan tapi teu jadi Nah, beda suku beda suku. Heeh. Oh, itu satu juun beureun. Nya beda suku. Nya suku naon? Anu hiji mah awena bodas leutik. Anu lalaki mah nya buruk, nya lodek, nya romeheun anjing. Bos, hadenya Kang Sule kemari kawin, ngundang artis eta mah loba duit. Euy, Saha eta? Rizky Febian. Goblok. Satu, dua, tiga.